Aduh. Kunaon si A, Ming diem bae, tadi cenah aya nu rek diobrolkeun. Buat belagu abang boga awewe. Kagak engge Nyaraot teuing emang budak eta mah saku-akuna da lieur. Ngotot teh ya di jelema. Ada banyak WA nih dari kita ngampikeun hayam kolot sia. Kolot sia muka-mukaan wae tung di sore budeg. Si Reja tah. Sabar dah. Sian. Weh. Amana wae. Lain asa sawau. Hah? Buset mah nyetep. Oh, ka aing. Sebarilin. Heeh. Beda ini. Karak biasa karak merantau, balik merantau. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nggak kemana ya tak? Ini kulin nih tadi mah. Saha? Biasa. Boga memang? Boga kan aing LDR pak. Wih LDR. Iya tah. Emang awalnya orang mana? Emang orang lembur ya. Kan tapi Sarawak kos aing ngerantau di kota. Boleh. Balik gawe langsung ulin ke awewe. Mantap didinya. Bilu mau sih? Kurang harap yuk. Biasa. Biasa teh biasa naon yuk. Ayo atuh. Aing ge moal ngasaan rezeki sia ieu. Sia wauh teu ka aing. Duh, apal aing ge sia segala nyindiran. Aing ngopi aing ge nyaho sia. Nah. Geningan pinter Ujang. Ayo ah, hareup. Ayo duh. Ayo. Woi. Berangkat. Iya, kurang. Ngopi. Be. Terus aing mesena biasa kopina. Kopi naon sih? Kopi laki. Oh, oke siap. Yo. Oh, deui. Kopi hideung. Ya apa lagi? Teh meser kopi hideung. Hiji dua. Hiji weh lah. Seduh. Heeh. Seduh. Iya dong. Tak budak sare wae. Lalu lu sih, Wak. Batan kebo dak teh. Tah, roti. Sia roti teh hiji weh. Buset loba batin ini mahal 2000 hijina tempok sia. Goblok alabatan teu wae ka aing meulina hiji. Aing mah nyokot wae atuh, ke cokot na tuh. Mayan. Iya dah kopi nak. Mana nu mesen kopi? Urang. Teh. Oke, atur nuhun. Kopi tas ya. Mantap. Mantap ya. Iya, karep jelema ngopi. Set aing rek ulin ka si Ayu ye. Geus lila teu manggihan si Ayu. Kangen euy. Pak, ieu kopi. Uyup ya? Ieu uyup lah, ya aing kan ngombe kopi jeung sia. Panas. Emang panas karena kecikena tadi diseduh. Di dia lah supaya tiis. Sia lah badan tukang bas ngopi di dinya. Anjing tua supaya tiis. Idih. Dasar punya batok. Mantap. Karak. Santai satu. Nah, tah. Tiis kan? Mantap nian.
Aduh, Wak. Orang mau lila ya nya. Ajin orang lempang. Kamana sih? Tadi tuh adulur. Oh, tuh. Ya. Ini nih kopinya ya. Obatan SMP. SMP nah, sudah makan pergi. Goblok ya. Oh, kade ya. Oh, ayo. Kita bisa nganterkan ya. Woi, saya kemana? Ya, kebenaran ini. Di mana orang? Ya, saya Wak. Orang kayak diomongin jeung ente. Oh, ada omongan naon? Si Ciping boga awewe. Iya, lepasin heula tuh ya. Aduh, bukan murim nih. Mahal soalnya. Ini ngobrol lah di dia tuh. Yang tempat yuk yuk. Ayo. Ayo, Bro. Nah, aja tempat yuk. Siap. Wah, jahil. Jangan tadi rek ngomong naon, Jak? Iya, tentang si Ciping, Wak. Kunaon si Ciping? Manehna teh boga kenalan awewe. Heeh. Gulis. Terus Ngan manehna sensi ka didinya. pugu aing kamari teh keur mawa awewe aing manehna kapangjung manehna ngaku-ngaku si Aisyah gitu aing pugu mah aing teu nyaho si Aisyah mah teh mah awewe aing si Ayu ngaranna. Ari si Aisyah saha? Nya teuing pugu aing mah liurna mah manehna ge kamari kapanggih pan. Oh, siga nama si Aisyah teh inceranna si Ciping meureun. Ah, inceran mal mungkin ah daekeun ka manehna. Ini goreng patut kitu nya. Aing sarua sih goreng patut. Nya kumaha tuh? Nya resepkeun ge ka aing. Wih, mantep dong. Lah. Itu terus si Ciping kumaha tah lamun misalkan awewe ente di ieu keun deui pajarkeun si Aisyah deui. Ah, nya moal ieu nya eta mah nya kumaha nya? Nya eta mah geus diumuk si Ayu. Barek manehna ngaku-ngaku kumaha wae ge tetep. Oh, eta urang liurna kieu. Eta awewe maneh jeung kenalan si Ciping. Ieu, Wak. Eta si Ciping mah ujug-ujug ada tuh ka didinya lamun eueuh sebabna mah. Eta teh awewe anu deuketan ku maneh teh kenalanna si Ciping, Wak. Ah, nya raot teuing ah emang budak eta mah saku-akuna da lieur. Ngotot teh di jelemana keukeuh. Geus keun lah ulah dipikirkeun. Aing balik heula, Jak. Heula atuh. Aing rek kasih Ayu rek ulin nego. Balagu abong-abong boga awewe karena ke nongkrong. Sok nya ah soalna lamun teu diulinan mah baru ku batur manten. Oh, kumaha salah arek makan ge. Teu nya ampura ye. Ayo. Nya. Buat balagu abong-abong boga awewe. Engge boga lah awewe mah. Kejarkeun urang. Sinding itu kebeneran aing hayang kapanggih jeung maena arek anggeuskeun masalah awewe teh kamari si Aisyah. Aing penasaran nu sampeurkeun kuing. Woi, kamana sih? Amat sih arek kamana aing arek ngobrol ya, arek ngobrol jeung si aing. Arek mangkat aing. Ayolah sia, ayolah sia buru aing arek ngobrol jeung sia. Arek mangkat aing. Aing arek uruskeun tentang kamar teh si Aisyah buru. Di budak aya wae naon sih? Rek naon di wae? Yuk teh sia buru. Sia. Naon sih? Masalah awewe aing kamar teh si Aisyah. Beuh kunaon si Aisyah? Eta si Aisyah lain sih. Lain. Si Aisyah geus sia. Eta mah awewe aing si Ayu. Bener. Percaya. Mirip. Ah, nya pasaran meureun. Diraku. Ih, ah sia mah. Emang mana boga kenalan? Boga. Silok daekeun. Aku teu daekeun kunaon sih. Nya aku budak keneh maneh mah, Bang. Ajak sia. Wah, wani. Sia kamari jalan sa. Awe, jeung awewe aing lah. Saya Bener, sia. jadina kepo udah teh. Aing nyawe teu penasaran. Kepo ah ulah. Kan urusan aing. Ya, aing lain soal kepo. Eta anu jalan jeung sia, aing wau eta. Si Aisyah. Ini sarua wae aing ge boga kenalan mah lain sia doang. Ah, sia. Ngaku-ngaku wae. Si Aisyah eta mah. Ih, kumaha sia we lah. Aing lieur.
Biar kenal sih ya. Nya sia ngaku-ngaku ka bogo aing. Siang mana kalau aku ke pokok aing mah. Ih, nyolot budak teh geuning. Nya eta mah dumung-dumung si Ayu, kenalan aing nang mawa di Jakarta. Nah, si Aisyah juga. Beneran nggak panggil di dia. Jodoh sih kan namanya. Aisyah, Ya kenaon A. Aisyah waktu itu. Kenaon emang A. Yang ngobrol sak gedeng jeung Aisyah. Nya atuh sok obrolkeun bae. Ayo orang tarik yuk. Ayo. Ini tarik. Kenaon si A. Ming diem bae tadi cenah aya nu rek diobrolkeun. Semenjak orang kapanggih maneh, semangat orang teh bertambah gitu. Jadi orang ayeuna rek ngungkapkeun isi hati orang bahwa orang teh Peng, cepeng. Woi, naon sih? Naon sih, Bon? Ganggu wae. Saya tita balik ping kolot sia. Ditabalik kolot aing. Arek naon sih? Kita ngampikeun hayam kolot sia. Kolot sia muka-mukaan wae tung di sore budeg. Gadang aing balik. Ulah lila kolot sia gegerendang wae tita ayeuna. Gadang aing balik. Aisyah. A. Aisyah bede uilanya. Ini tos gangguan di bumi. Salam aja. Mungkin belanya. Ya tuh. Gagal aing arek nampak teh. Aya wae teh si anak ontak. Ngaganggu wae. Ih, si Ayu kemana nya? Kok aing di SMS teu dibales, di telepon teu diangkat. Kalieur. Kai mana, Pak? Ada banyak WA nih dari Ending. Kali aja penting dari Ending. Dah. Tah, ngabales. Untung nih budak geulis. Kok aing mun teu geulis malah nemen-nemen teuing aing ah. Ka imahna ah. Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Sayang matul peang ah. Chat lu sombong banget sih. Gua SMS, telepon gak dibales, parah. Ya sorry, gua baru bangun tidur. Waduh, waya gini lu baru bangun gimana sih? Ntar gimana kalau jadi bini gua lu? Pret. Ini gua pegel yuk. Ambilin bangku tuh. Buru. Udah, bentar gua ambil bangku dulu. Iya, gua di sini lah. Aduh, hangat banget ya Bakasi Ayu. Gak apa-apa lah, enak. Bang, bangkunya nggak ada. Gimana sih? Ntar aku gimana ini? Ya udah, duduk aja. Parah banget lu mah. Kalau nggak ada kursi mah tenang, aku bawain kursi pelaminan ya. Gombal.